Anu katilu sangkan bisa ngalaksanakeun silaturahmi nyaeta istiqomah. Naon ari istiqomah teh? Istiqomah teh jelema anu anceg pageuh anu tara gampang kagoda ku hal-hal anu matak nyilakakeun dunya jeung akhirat. Dina naon urang istiqomah teh? Istiqomah dina 4 perkara. Anu kahiji istiqomah dina akidah. Anu kadua istiqomah dina ibadah. Anu katilu istiqomah dina akhlak. Anu kaopat istiqomah dina haraga nyupri ilmu. Jadi istiqomah teh dina 4 dimensi. Ritual dimension, social dimension, karakter dimension, intellectual dimension. Ritual dimension dina akidah, social dimension dina ibadah, karakter dimension dina akhlak, intellectual dimension dina raraga nyupri ilmu. Istiqomah dina akidah teu aya di pangeran anu hak diibadahan, teu aya di pangeran anu hak disembah angin Allah sahiji. Muhammad eta utusanana, Al-Qur'an kitabna titik. Sagala pemahaman anu digawean teu dilaksanakeun lamun sing teu bersumber tina tilu eta. Istiqomah dina ibadah, ibadah aya 2 rupa. Anu kahiji ibadah vertikal, anu kedua ibadah horizontal. Ibadah vertikal hubungan langsung ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadah horizontal ibadah ke Allah ngaliwatan papada manusia. Anu katilu istiqomah dina akhlak, jutaan akhlak. Timiti akhlak tani, akhlak dagang, akhlak jadi nelayan, akhlak jadi pegawai, akhlak jadi pemimpin, akhlak jadi pejabat, akhlak jadi atasan, akhlak jadi bawahan, akhlak ngelayanan tetangga, akhlak jeung dulur, akhlak ngarasangan inung bapak, jeung akhlak ka pamajikan, akhlak ka salaki, akhlak nyiara anak, akhlak jadi pemerintah, akhlak jadi masyarakat, akhlak ka pemerintah, akhlak ka masyarakat, tepi ka akhlak dahar, akhlak minum, akhlak sare, akhlak kiih, akhlak ngisting, jutaan akhlak. Urang gerdegeun. Anu kaopat nyaeta istiqomah dina raraga nyiar ilmu, nyupri ilmu. Sabab anu ngaranna Islam cek bahasa asing disebutkan ansih prinsipil konsepsional. Islam itu adalah merupakan suatu agama yang penuh dengan konsep, gagasan yang memerintahkan kepada setiap umatnya agar senantiasa mencari ilmu. Utubul ilma minal mahdi ilallah. Grasiar ilmu ku anjeun ti mimiti gubrag ka alam dunya teka keluar ti dunya. Jadi nyiar ilmu teh saumur hirup. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ari nyiar ilmu teh kawajiban keur lalaki jeung awewe muslim jeung muslimat. Ukuran jauhna utubul ilma walau bisin. Grasiar ilmu ku anjeun sok sanajan bari ka negeri Cina, hartina jauh dijunjung anggang ditea dina nyiar ilmu. Keur naon atuh aya ilmu? Ilmu teh keur ngarengsekeun sagala persoalan. Sarta kewajiban nyiar ilmu teh saumur hirup, da persoalan ge saumur hirup. Tegasna ari ilmu teh keur ngarengsekeun sagala persoalan kewajiban dina kahirupan dunya. Leuwih ti kitu ari ilmu teh bisa gigireun keur ngarengsekeun persoalan dunya oge keur ngarengsekeun persoalan di akhirat. Sabab persoalan dunya moal aya nu anggeus. Sabab dunya ditakdirkeun ku Allah dina kaayaan anu teu anggeus. Kulantaran ngingetkeun dunya teu anggeus nya Allah nyieun deui hiji alam anu disebut akhirat. Gunana akhirat keur nganggeuskeun sagala persoalan.
akhirat lain ke tempat nyieun persoalan tapi ke tempat nganggeuskeun sagala persoalan. Ku ilmu anu kapingli yuk urang nuntut nganggeuskeun sagala persoalan dunia sangkan teu loba teuing anggeuskeun engke di akhirat. Kasimpulan ngaji anu ayeuna sangkan bisa ngalaksanakeun silaturahmi nyaeta anu kahiji cinta ari cinta teh deukeut, anu kadua ikhlas ngan ikhlas akibat dina cinta. Jadi cinta mangrupakeun sabab dina ikhlas. Umat Islam kudu peka ngeunaan sabab jeung akibat. Lamun teu aya jalma nerangkeun panjang-panjang sabab ditanyakeun ku urang naon akibatna teu ngajawab tong diguguk. Nya kitu deui lamun teu aya jalma nerangkeun akibat ditanyakeun ku urang sababna teu ngajawab ulah diguguk. Anu katilu istiqomah dina naon istiqomah teh? Anu kahiji istiqomah dina akidah, anu kadua istiqomah dina ibadah, anu katilu istiqomah dina akhlak, anu kaopat istiqomah dina raraga nyuprik ilmu. Lamun segeus kitu urang bakal jadi jalma anu ngabogaan hate anu pinuh ku kadameyan, pinuh ku rasa bebarayaan, nempo batur ngaragap urang. Batur sedih ngilu sedih, batur bunga ngilu bunga, batur samsara ngilu samsara, batur tunggara ngilu tunggara. Leungit sirik-sirik musnah fitnah jeung ngahina. Kalbuna pinuh ku rasa duduluran, jiwana mudal ku rasa bebarayaan. Kajawab we ayeuna mah eta anu disebut silaturahmi keun jalma anu kitu maka datang panggeroge Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati. Ngolongo pantos surga ke urang lamun urang ngarugan kalbu anu pinuh ku rasa duduluran, jiwa mudal ku rasa babarayaan, sagala pasualan sagala karuwetan rengsek dina hate, laksana jiwa anu tenang. Sakitu anu tiasa ngadugikeun hapunten tina sanes kanten kalepatan boh bilih aya leresna eta mah tina agama, boh bilih aya lepatna eta mah tina kakaliruan simkuring. Panutup catur pamungkas carita ke urang tendeng dihandelem hieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Urang bari mikir bari nitenan kahirupan ti kahareupeun harpan antan karandapan. Urang belum padungdung di barung ku ilmu anu luhur bari migandrung nu maha agung. Urang dal golempang tandang gandang tur senang bari alwasna midangdang anu maha wenang. Teu aya pasualan anu susah, teu aya regen anu hese, sapanjang urang pinuh ku kasabaran jeung katawakalan dina ngalaksanakeunana sapuraning rahayu, gapuraning indria, lampahna kasalamatan, lawangna kabagjaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, bergetar hati